godon laleumpaangannya aing cicing bae pas kitu mimitianana kabeh leumpangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun atuh urang kampung mah kitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran teu ngahaja tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah naik mobil hayang utah maksudna batal lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana tapi lamun utah sorangan henteu termasuk wa min ikhadi kullil hasapah ngasupkeun hasapah batal atawa nu kaasupan hasapana batal atawa ukuran hasapah mun eueuh hasapan batal sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu kunyana di lumayan geun diasup-asup gitu rada kajero satu batal sarana masyaallah karim kahiji niati peting unggal peting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa ya dahar yang nginum yang ngasupkeun ain yane benda kanu terbuka ya mata ya celi irung termasuk ihlil barinyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakara gesa minggunya na tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu non teu batal sebab ma'dzur nyana mah sebab dahar keteunan aku Kristen asup Islam tisu datang ke jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deui tanya, kok puasa? Puasa. Bahasanya gimana? Ya tuh puasa nggak makan nggak minum. Dari kapan? Tadi dari jam 10. Oh, tadi pagi jam 10 nggak makan uduk. Terus saya puasa lagi. Sampai jam 2 makan. Sekarang udah puasa lagi. Jadi nanti. Kurang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu. Tapi jana mah ma'dzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tau kos gitu ma'dzur anyar asup Islam lamun disuntik lantaran lain manfaatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik tah ieu aya nu ngateu batalkeun lamun utamana teu batal kumaha lamun diimpus sarua bae diimpus geus sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah ka darah lain ka jero lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kitunan ngadileungeun diimpus aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus masyaallah beda jeung tatu lamun tatu mah tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero
lain di dia tatu di dia atau disirah bisa asup ke jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal. Nomor katiluna wasaimun jelema nu puasana gitulah rukunna hiji niat. Nomor kedua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa. Nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa. Wajibu mal qadaya shauli shaumi al kafaratul uzma. Wajib disertai dengan qada. Godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat. Nya wajib qada, nya wajib kafarat. Urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba. Aya kafarat yamin, aya kafarat dam, aya kafarat nazar, aya kafarat ieu. Jadi ulah kaliru tah. Urang teh lamun carita kafarat teh loba. Urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna. Bahasana teh kafarat keneh dam. Eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa. Aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus dina sumpahna. Nah eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna. Aya kafarat deui ieu ieu disebut kafaratul uzma. Ieu ma itsqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin. Zaid bulan puasa panganten anyar tenang-tenang bae nyana ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak caknya nanti waduh nantang nih. Atupan langsung ayeuna kos kitu mah bobogaan kan huda. Sedengkeun cak ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit. Oh, kan? Asal zakar hudang zalal akal. Masya Allah. Idza qoma zakar zalal akal. Di mana nangtung bobogaan akal leungit. Pohonnya leng. Teu inget di bumi alam. Ngaranna ge panganten anyar gubrag wae. Langsung. Pamajikanna inget bae inget. Teh sarua bae lah diantepkeun sarwana. Kesimpulan maki Zaid jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui puasana batal didenda kudu mayar kafarat. Cing hade. Naon kafaratna? Kafaratna di samping ke qada kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawena ieu eueuh cacat kana pagawean eueuh di urang mah rokobah teh di mamanda ge kuari mah eueuh ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut. Caknya boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik. Komomun 2 bulan. Lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut, yut'amu sittina miskinan. Mereka daharan 60 miskin. Likullin minhum muddun bin ghalibi kutil balad al-mujid fil fitrah. Saurang-saurangna samud. Jadi 60 miskin 60 mud. Beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 ta etalah dendaanana mantap sih hade
bulan puasa lain panganten baik sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok deket-deketan pamajikan maning ti peuting bae 2 kali 3 kali so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula henteu hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma ai geus Sidina Ali maupun gede syahwatna lantaran yen mau gagah. Jadi begitu adzan teh maghrib Allahu akbar nya nama lain nginum jai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces jadi jangan enggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi nggak bukaan anak make eta masalah wajibu mal qadai alim sakuli som bisa sitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi ramadan ala fi ghairi alam muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka nah eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalawara nya ti peuting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada nomor katilu alaman dasahara zonan bako alail babana khilapo nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat caknya tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleu jemna tetep 3:30 keneh bae ieu mah horenganan innalillahi jemna masyaallah ai sia payah tuh tadi kubur iya horenganan jemna 3:30 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peuting ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade nomor kaopat alaman aftara dzonan li gurubi dzonan al gurub pabana kila paidon ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah lang geus peuting cek ngana ieu geus magrib kajian gugum barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam berit teh ngobrol jeung berit ngobrol teh jeung birit deui buaya ngobrol jeung singa ngarobrol baheula di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah
buaya ngobrol kapangi di sisi walungan jeung mau. Selamat pagi cek mau pagi cek. Biasa kok. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja cek. Tidak ada masalah. Bagaimana di Leuweung? Di Leuweung juga nggak ada masalah cek. Atau ngobrol biasa. Ku ari geus sarua teh. Tapi cek buaya kula ya kesedihan zeti naon masalahna jelema zolim kakula cek pelebah mana zolimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah saeutik cek ngana teh awas aya buaya salah saeutik aya buaya kitu onam kulan tepati risi ieu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cenah teh teh kulah nek jasa jagana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau ge ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ieu ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di imah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu. Nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing. Tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus gede jagana teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun anu ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya masyaallah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidati syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik mana lembang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lembang bener ayah kaget dia lagi ya si setan tak lain lantaran iya bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi ieu kasep ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab
kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat cek lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu ente kunaon cek lain atuh pan atuh kumanya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si Aki ke seri bae masyaallah kari geus tah guys kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya anu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge eta mah geus nubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus baik beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutanna panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh kiai tadina kula muryangan bae kahiji nomor kadua kula teh dagang amruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ke setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu sia boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan heueuh nya sakira teh makana lah aing munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat hei setan kula ieu boga pertanyaan naon aya warga kula murid kula nazar deuk sedekah ka setan nah ieu ka saha ieu setan cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula
etata lamun anu di masjid datang pang panderina balik pangheulana eta anak ulah loba anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang panderina ka masjid balik pangheulana eta anak ulah nomor katilu nu deket pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak ulah loba teman nu kitu di ditu di Lampung di dieu mah eueuh di dieu ngaraji kabeh campur main gaples etik badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak ulah eta bae geus baekeun kadinya geus tep ngaleungit setan tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takeran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang panderina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan aya kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pesantren.